Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina danget ayana urang neraskeun hanca dongeng Neng Adah bagian ke-12. Ieu yasana Ki Masram. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satiasa tuhu manco ngalaik ngomen oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sanajan di huruf keduaan Asep Teten tetep aya dina kaunggulan serangan-serangan anak matak musingkeun lawan si Nyoh Bos jeung Mat Duleh meh ampir kawalahan. Teu nyangka Asep Teten luhur elmu loba pangabisa borota dina mah geus nguntu pisan ari pe kabuktianana maranehna ripuh sorangan terus-terusan kadesek ku Asep Teten. Tapi dasar si Nyoh Bos tukang licik teu bisa nenggel hareupeun terus ngabongohan tukangan harita oge kitu. Waktu Asep Teten ngahanca Mat Duleh manehna gancang luncat rek ngabongohan tapi maksudna kanyahoan ku Neng Adah gorowok Neng Adah ngebejaan. Atuh Asep Teten rikat dongko bari balik sakaligus ngasupkeun pereupna kana beteung si Nyoh Bos. "Hah? Ada!" Si Nyoh Bos ngagerung. Beteungna karasa nyeri mani nyeletit. Ulah ngabongohan boleh lemon bener lalaki ayo maju secara satria. Asep Teten bari tetep taki-taki ngawaskeun gerak Mat Duleh jeung si Nyoh Bos musuhna. Awa aturan ari gelut mah sakahayang sakeunana lamun embung kabenangan buru-buru geura pasrahkeun Neng Adah. Tapi lamun kekeh rek ngabandel ulah sambat kana aya anjeun baris diparagatkeun. Cek Mat Duleh gregeteun. Srog pasang kuda-kuda mane hati-hati pisan ayeuna mah teu nganggap enteng sagala ilmu panemu jampe pamake jeung sakabeh pangabisana rek dibudalkeun pikeun ngalayanan Asep Teten. Moal aya kunana terus ngalawan oge geura pasrahkeun Neng Adah ari lebar keneh kana nyawa mah hayo dipasrahkeun moal ya. Si Nyoh Bos nyeret ka juru nepi ka Asep Teten jeung Neng Adah katingker hese lamun rek lumpat. Atuh Neng Adah beuki ratu kahariwang nambahan ngan Asep Teten anu tenang teh teu gempeur teu sieun. Dirina geus toh pati jiwa raga eueuh pisan kahariwang sigana cadu kudu mundur. Pantrang kudu nyerah satekah pola rek ngayakeun perlawanan pikeun kasalametan Neng Adah. Sakali moal dipasrahkeun tetep moal. Aranjeun teu boga hak kudu maksa tembal Asep Teten tenang. Ngadenge kitu Mat Duleh beuki nafsu awak ngedeg-deg beungeut ecei beureum huntu kekerot. Panohan molotot teu beda ti ucing rek ngarakab beurit. Jadi tetep moal dipasrahkeun. Nah teu lebar ku nyawa anjeun teh. Memang lebar, tapi ari keur kabeneran mah rela dikorbankeun oge teu jadi halangan. Haram jada sia. Mat Duleh narajang nyerangna make jurus Tanjung Pura pereup kana beungeut suku rek ngerah angen gerakna cepet lir kilat hese lamun dituturkeun ku panon. Tapi sanajan kitu oge Asep Teten tetep tenang. Dirina percaya beris bisa ngarubuhkeun Mat Duleh dumeh aya andelan bubuhan ti leuletik mulih kana ilmu silat ti bubudak getol neangan ilmu panemu nya saeutik-eutikeun mah. Asep Teten aya andelkeuneun pikeun ngabela diri nyingkahan bahaya tina serangan Mat Duleh jeung si Nyoh Bos. Asep Teten rikat ngagiwar bari siat ngahembatkeun leungeunna kana careham Mat Duleh
Sigana bae mat duleh ngartieun manehna gancang ngarobah pasangan kap newak leungeun Asep Teten maksudna rek terus dipurilitkeun tapi Asep Teten teu cicingeun leungeun nu hiji deui nyodok kana iga burung bareng jeung kitu mat duleh oge ngasupkeun pereupna percis kana pipi Asep Teten duanana sarua kabeunangan sing cerengkang kartukang srog pasang deui mimiti taki-taki neangan awahan samemeh Asep Teten nyampurnakeun kuda-kudana si Nyoh Bos geus miheulaan nyerang ka situ mereka sempetan pikeun ngakiwar atuh Asep Teten ngaranjug cedak aduh Asep Teten nyolontod pipina hejo ngegeleng tapak pereup ku si Nyoh Bos terus-terusan diperak-pak cedak deui nepi ka Asep Teten teu bisa pisan ngalawan terus undur ngajauhan lare kabur sia mat duleh bari luncat muru Asep Teten ulah dibere kesempatan dolo cek si Nyoh Bos ngeureunkeun serangan anak maneh nama terus ngadeukeutan Neng Adah rek dipaksa dibawa kabur mumpung Asep Teten moal bisa ngahalangan da keur sibuk nyang hareupan mat duleh kamana bae Neng menitos lami teu pendak ku engkang terus dipilarian me ampir engkang ada subaha pondok pengharapan alna kalaresan pendak di dieu hayu Neng urang ka Jakarta di dieu mah tangtos dibeli ku Den Komar hayu Neng keun kang tanggung jawab kana kaselamatan Neng si Nyoh Bos terus ngadeukeutan Neng Adah najis teuing sia nyingkah sia nyingkah ceuk Neng Adah bari undur-unduran awatos bae engkang mah beli Neng diroga hala ku Den Komar kumargi kitu hayu Neng urang enggal angkat deui urang ka Jakarta supados aman ti gangguan Den Komar ulah rek nipu saurna anjeun oge sarua rek maksa jahat nyingkah sia sarua rek maksud jahat nyingkah sia nyingkah Neng Adah beuki muringis kecrot nyiduhan beungeut si Nyoh Bos nepi kala mokot baseuh nyel si Nyoh Bos jadi nafsu karawak newak leungeun Neng Adah dileleyan teu beunang kapaksa kudu dikerasan si Nyoh Bos ngabarakatak seri Neng Adah terus dibedol rek dibawa kabur nerejal pakupisnya karan tapi taya gunana da ku si Nyoh Bos teu dirasa paneunggel geus teu dipirosea tina bakat ningku nafsu hayang geura mawa Neng Adah hayang geura ngalaksanakeun pamaksudanana Ari Asep Teten masih papuket ngelayanan mat duleh barang ningali Neng Adah dikugu suruh ku si Nyoh Bos gancang ngayakeun siasat ka tukang barang geus deukeut cepat lir kirat Asep Teten rajang si Nyoh Bos habak si Nyoh Bos diteunggel satakerna mokaha asa dibongohan nyolontod di totolonjong Neng Adah lesot tina panyakalna berebet nyamperkeun Asep Teten bungah dumesang panutan geus bisa nulungan dalamun henteu geus pasti dina terus kabawa kabur ku si Nyoh Bos manya curang sia awas rasakeun wawelas teu aing cek si Nyoh Bos beri srog ka hareup deui manehna bener-bener ambek ka ciri awakna mani ngadegdeg aranjeun anu curang mah gelut main koroyok kawas budak bolon tempas Asep Teten bari teu oleh taki-taki red ka si Nyoh Bos red ka mat duleh caricing pageuh kancing saringset pageuh ikat waspada bisi kabongohan deui model tadi waktu keur mimiti tarung ayo duleh ulah diajak ngobrol si Nyoh Bos mere parentah duanana nyerang babarengan nu hiji ti kenca nu hiji ti katuhu atuh Asep Teten rada kawalahan tapi untung kaburu luncat ka hareup cedak si Nyoh Bos pateunggar jeung mat duleh aduh abdi ya mah tuan abdi ceuk mat duleh tanggah ngelingan si Nyoh Bos kasebelan rasakeun sia si Nyoh Bos geus teu wasa nahan amarahna rek ngarah kana irung Asep Teten dasar anu keur nafsu nyerang teu jeung pikiran asal kena bae teu make perhitungan atuh kauntungan Asep Teten saeutik awakna diputer ka gigir bari kap leungeun si Nyoh Bos ditewak cekok dihanca carehamna si Nyoh Bos ngagerung caretina irungna biji legetih ngucur maseuhan kana bajuna ningali si Nyoh Bos aya dina kaayaan ripuh mat duleh kasit mere bantuan tapi saruana teu bisa ngarubuhkeun Asep Teten kalah ripuh sorangan terus kadeseh bari beungeut barangep
awak nyareri atuh Neng Adah bungahon pisan panutan aya dina kaunggulan teh. Keur kitu ti kulonkeun aya mobil sedan maju nyemprung tarik pisan anu tumpakna duaan geus kolot hiji ngora keneh hiji nyaeta nu nyekala setir. Red sang supir ngareret kanu keur galungan red deui ka Neng Adah gebeg manehna ngagebeg mobil anu keur nyemprung teh di rem rag eureun atuh baturna heraneun pok nanya, "Nah make eureun dia?" Ceuk anu kolot anu teu yalian tibah aja teh supirna nyaeta Den Komar maranehna tas balik ti Bandung. "Tingali bah tuh aya Neng Adah," timbal Den Komar bari nunjuk ka gigireun restoran suka mampir. Hatena bungah domeh anu keur diteanganana bisa kapanggih deui. "Nya, tabere lalakina anu keur dihurup ku si Nyoh. Jeung batuleh saha nya?" "Duh kanya, bawa anu nulungan Neng Adah sigana mah. Neng Adah panggih ku si Nyoh bos, nya ditulungan ku lalaki eta." Ceuk Den Komar ngira-ngira hatena teu boga sangkaan yen eta teh Asep Teten lalaki anu dipikageget ku Neng Adah, teu nyangka yen panutan Neng Adah. "Bawa ka Bogona mar," bah aja rada cangcaya. "Moal abah, Neng Adah teh acan gaduh ka Bogo, pasti eta jalmi nu panggih harita." "Cing kumaha akalna Komar ayeuna?" Ceuk bah aja nanya ka muridna baring ngareret. "Urang sampurkeun bae bah, urang bongohan maranehna keur ribut tang teu moal merhatikeun Neng Adah," timbal Den Komar siga nu yakin akalna pihasilun. "Kumaha lamun si Nyoh bos jeung matuleh nyawan na sanggup ngalayanana?" "Tuh tingali lalaki nu nulungan Neng Adah oge kacerina mah luhur ilmuna. Si Nyoh bos jeung matuleh terus kadasak ulah dipandang ente mar," bah aja ngelingan. "Wah bentar kitu," ceuk Den Komar siga nu nguntu pisan juturun terus nyamperkeun anu keur galungan. Bah aja oge milu nuturkeun sabab hariwang bisi Den Komar kawiwirangan jeung pawur bisi solo goto mangkaning anu keur dihurup ku si Nyoh bos jeung matuleh teh teu beunang dianggap enteng, pasti luhur ilmu loba pangabisana. Anu keur bitotama teh nyahoan aya jelema anu nyamperkeun tong wae ngadu jajaten merebutkeun nyawa. Kitu deui Neng Adah jongjon nyaksian sang panutan anu keur mati-matian mertahankeun dirina. Neng Adah teu boleh memuntang ka pangeran nadadak kanu kawasa sangkan Asep Teten aya dina kaunggulan. "Duh Gusti, mugi Gusti nang tayungan ka diri abdi. Mugi Kang Teten ditebihkeun tina balai, dicakatkeun kana kasalametan." Kitu ceuk kerantos hate Neng Adah harita. Si Nyoh bos jeung matuleh terus kadesek duanana aya dina posisi anu ripuh tanagana ngurangan, tapi sabalikna Asep Teten kalah beuki segut serangan-seranganana taya nu misleuk unggal najong taya nu molos pasti kena kana sasaranana atuh kadua musuhna rada miris mimitih marah mir boga rasa sieun rek terus ngalawan. "Reka marana make mundur sagala lain jago aranjeun teh," Asep Teten ngahina. "Ulah waka agul sia si Duleh cadu mundur pantrang mulang ti pakalangan sakieu mah asor heula ayeuna rasakeun wawalas ti si Duleh," timbal matuleh semunu gregeteun nafsu ngagedur orok kaya tenagana meh ampir beak manehna maksakeun terus ngalawan dumeh era ku si Nyoh bos sieun wirang ku Asep Teten era disebut jago keokan. "Ngahina sia Cuk si Nyoh bos bari luncat narajang pereupna ngarahkeuna beungeut Asep Teten, tapi Asep Teten rikat pisan ngagiwar suku si Nyoh bos dibetot. Atuh pluk si Nyoh bos nangkuban ningali kitu gancang matuleh nyerang rek ngababuk ngabongohan. Kurang cepet dulur ari rek ngabokong mah Asep Teten balik kop newak leungeun matuleh terus dibedol matuleh nyolongkrong dipapag ku dengkul. Aw! Matuleh ngoceak undur ka tukang bari nyekelan beteungna. Ku Asep Teten teh diantep habak dihanca nepi ka matuleh teu bisa nakis-nakis acan. Paneunggel Asep Teten geus teu puguh rasakeunana buk-bek teu kabilang atuh matuleh gegerungan. Akhirna bluk labuh nang karak bengkang. Ngalempreh teu usik-usik ari si Nyoh bos gancang hudang langsung rek nerajang, tapi niatna kanyahoan ku Neng Adah. Gorowok Neng Adah ngagorowok ngabejaan ka Asep Teten. "Awas engkang,
cenah sakicep Asep teten Malik terus dongkok atuh perep si Nyoh Bos ngahiuk luhureunana nyeplos nonjok angin cedak si ku Asep teten nyayang kana gado si Nyoh Bos ku tarik-tarikna nepi ka huntu si Nyoh Bos punglak meceleng ka handap hiu si Nyoh Bos ngarahu angeuna kabenangan bluk ragrag gigireun mat duleh duanana ngagoler teu bisa cengkat deui Kang Neng Adah bungahan pisan dumeh ningali panutan aya dina kaunggulan teh berebat lumpat terus nyamperkeun ka Asep teten nyekelan kana leungeunna teu aya nu karaos engkang alhamdulillah Adah hayu urang enggal kantunkeun bilih harudang deui Asep teten bari terus nungtun Neng Adah maksudna rek terus ninggalkeun musuhna kakara oge dua lengkah Neng Adah geus ngarandeg eureun panonna holohok netep kadua jalma nu nyalamperkeun dirina hatena Neng Adah ngaleper kasienan kuno datang deui sabab nu nyamperkeun teh Den Komar jeung Bah Aja ret ngareret ka Asep teten pok nyarita sorana mani ngadegdeg tina bakat ningkusieun ku jelema nu dipika ijidna engkang aya Den Komar engkang tuh gening kadari ye tenang Adah keun ulah direret cek Asep teten bari terus lempang Neng Adah nurut nuturkeun lempang tungkul hare-hare siga nu teu nyaho ka Den Komar jeung Bah Aja maksud Asep teten kitu teh sugan bae Den Komar moal nyahoan tapi da pukuh Den Komar geus apal ti tadi oge geus nyaho atuh barang geus deukeut gancang Den Komar nanya ka Neng Adah nyaritana sumunu hormat teu beda ti jajaka anu keur nanya Nyi Mojang di jalan udah jeung sonten Neng bade arangkat kamarana ieu teh kalaresanya pendak di dieu gebeg Neng Adah ngagebeg teu nyangka Den Komar nyahoan dadak-dadakan beungeutna Neng Adah jadi pias semunu taya getihan kahariwangna timbul deui malah ayeuna mah karasana beuki rongkah sabab yakin baris timbul deui kajadian nu teu diarep-arep tur pasti Asep teten moal bisa ngunggulan kana ilmu Bah Aja meureun Asep teten kabinasa dirina oge kabawa ku Den Komar hariwang sok sieun nya kajadian saha anjeun ceuk Asep teten bari tetep nyekelan Neng Adah mimiti deui taki-taki dumeh yakin yen jelema anu aya hareupeunana teh moal rek maksud hade pasti rek ngabogaan maksud goreng beda tina rengkak paripolahna kuring ngaran Den Komar ieu Bah Aja guru kuring sabalikna anjeun saha jeung kunaon make wani-wani mamawa Neng Adah nah anjeun teh can nyaho ieu si Komar anu jadi salakina teh ngeunah-ngeunahnya memawa pamajikan batur tembal Den Komar ngaku-ngaku teuing teu boga salaki jelema jahat ulah diandal engkang tah ieu anu bade nyacampah ka diri abdi teh ceuk Neng Adah bari ngareret ka Asep teten barang geus meunang penjelasan kitu mah awak Asep teten ngalapara kaambakna timbul deui sanajan masih keneh capek Asep teten marek alangku mapalang dina nyalametkeun Neng Adah ayeuna kudu nyang hareupan deui dua jelema dua jago ti Gunung Puyuh Asep teten marek mundur ulah akon-akon anu lain-lain sidik anjeun jelema jahat anu ngabogaan maksud goreng ka Neng Adah hayo ngaku-ngaku salakina narek disangka bodoh ngaran si teten teh yeuh dulur sifat kelakuan kitu ka cida gorengna cing atuh sing boga pikiran eta teh ngan saukur nafsu bungkul sing ingat kana akibatna sanajan anjeun jago ari nyieun salah mah tinang tu akhirna cilaka ayeuna ulah rek nyieun gara-gara ulah rek mamaksa anu teu daekeun nah anjeun teh era mamaksa Neng Adah dikamanakeun atuh beungeut anjeun kuring lain mamagahan ka saluhureun ieu mah sakadar ngelingan ngadamaran anjeun anu keur poekeun kitu oge ari kaharti jeung katarima henteu mah teu nanaon ngan anjeun ulah nyieun gara-gara kaributan ceuk Asep teten nyaritana tenang pisan nu ngadenge kitu Bah Aja jeung Den Komar lir rasa anu dibentar gelap nyeri teu ngeunah di papagahan ku pantar Asep teten kakara harita manggih jelema samodel Asep teten make wani nyarita kitu sagala wani ngelingan kawas ka budak kololeho Bah Aja asa dihina ku budak kamari sore gancang mere isyarat sangkan Den Komar bertindak mereskeun persoalanana jeung Asep teten atuh serog Den Komar maju ka hareup terus taki-taki ajag dina kuda-kuda
make pasangan jurus Cimande. Ulah merehut Basya, aing oge leuwih ngarti tibatan anjeun kunyuk. Nah, ari ngarti mah make rek mamaksa ngarebut Neng Adah. Ngarti kana soal naon atuh anjeun teh? Pantes bae ari ngarti kana soal kajahatan jeung kagorengan mah. Gandeng monyet, geus tong loba carita, dipasrahkeun moal Neng Adah teh. Dipasrahkeun tangtu nyawa anjeun salamet. Lamun henteu pasti anjeun rek dicieun parepeh, dijieun tumpal di ieu tempat. Bah Aja milu nyarita, panona buringas ngawaskeun Asep Teten abak ngadegdeg huntu kekerot tina ku teu kuat nahan amarah. Jawabanana aya di aranjeun, terserah kumaha di dinya, tembal Asep Teten tenang pisan. Gas, ulah diajak ngobrol mar, beresan sakalian. Bah Aja marentah, atuh Den Komar kesit kahareup siap rek narajang Asep Teten. Yat! Den Komar narajang, leungeunna dibuka siap rek ngarah kana iga burung, tapi Asep Teten teh jadi gempeur, siap ngelok saeutik. Habak! Gorowok! Den Komar ngagorowok carehamna saremuk getih ngalai da puguh digebug satakerna. Den Komar mundur neangan awahan, sok pasang mani ati-ati pisan dedepongan neangan kalemahan lawan. Ayeuna mah leuwih ati-ati teu samodel mimiti. Dumeh geus kanyahoan yen Asep Teten teh teu beunang dianggap enteng, kudu bener-bener dilawanna. Bah Aja anu milu nyaksian oge gogodeg teu sangka ku sakali oge Den Komar geus kabeunangan hayang oge eta nulungan, tapi ditahan heula rek terus nyaksian nepi ka mana elmuna Asep Teten. Lamun geus jelas terus-terusan Den Komar asor, kakara asup kakara dirina nyieun tindakan rek ngawarah Asep Teten, malah rek terus dibinasa ambeh moal jadi gangguan kana pamaksudan Den Komar muridna. Ambak ngagedur nafsu terus neraja leuweuh nambah Den Komar ngababi buta neunggel sakeunana geus teu make perhitungan. Hiuk leungeun Den Komar bubak babuk kana awak Asep Teten, tapi eueuh hiji ge nu ngeunaan kabeh nyeplos nonjok angin. Den Komar beuki nafsu luncat ngagabrug Asep Teten. Blok duanana labuh gogorentelan, hayang pada cicing di luhur nindihan lawan. Hek! Asep Teten katindihan ku Den Komar. Habak dipeupuh teu pisan dibere kasempetan. Teu pisan dibere kasempetan. Ningali kitu Neng Adah meni muringis hariwang sok sieun Asep Teten bobor karahayuan. Siat perut Den Komar dihembatkeun deui. Tapi Asep Teten rikat ngarawel terus nerejel bari sukuna dibetot dipake nunjel beuteung Den Komar. Geus kitu Asep Teten ngumpulkeun tanagana, Den Komar dijajak satakerna. Atuh blak labuh nang karak bengkang, karasa beuteung nyeri nyeletit kabina-bina. Korejat Asep Teten hudang langsung muru musuhna, samemeh Den Komar bisa hudang Asep Teten gancang narajang. Cedak! Sirah Den Komar ditajong, terus disusul ku peureup katuhu. Mokaha Den Komar teu bisa ngalawan pisan, terus dicecer diseret ka juru. Mireungeuh kitu Bah Aja gancang luncat, cekuk meupuh Asep Teten. Koloyong Asep Teten ti sosolontod. Ku Bah Aja teu diantep, habak dihancan nepi ka akhirna Asep Teten dijengklang bluk nang kuban nyium taneuh. Engkang, aduh engkang, tobat Gusti. Neng Adah bari ngadeukeutan hayang eta oge nulungan ngandalah dikumahakeun dah dirina awewe. Nu sidik kan bati ngahlas watir ningali panutan terus disiksa ku Bah Aja. Ayo sia, geda bodi, beri nulak cangkeng luhureun Asep Teten. Alusnya waningan saukur ngabongohan. Dasar jelema jahat kana sagala rupa tadadaek sifat jujur gawengan curang ngabongohan. Asep Teten bari tanggah mencerong banget Bah Aja dirina geus taki-taki bisi Bah Aja nyerang deui. Beresan sakalian Bah, ulah diantep tah mangkeluk teh, omong Den Komar semun gregeteun pisan. Talanyang nyamperkeun hiuk sukuna diayun rek najong sirah Asep Teten. Samemeh suku Den Komar kena kana sasaranana Asep Teten rikat ngagiwar kep. Suku Den Komar teh ditewak, dipurilitkeun terus dicongklokeun. Den Komar keur apes dirina ninggang diripuh. Seranganana terus-terusan gagal, geus 2 kali Den Komar nangkuban, ayeuna mah rada ripuh da teu bisa cengkat deui.
Srog Asep teten kaharep ngelayanan Mbah Aja, ari Mbah Aja tenang pisan si ganung untuk siap Asep teten narajang sagala pangga bisa dikaluarkeun nyerang bari dibarengan ku siasat tipu leungeun kenca kana beungeut leungeun katuhu ngarah kana angan Mbah Aja nu diserang rada ngaranjug oge gancang nakis ka handap kap leungeun Asep teten nu katuhu ditewak tapi teu kanyahoan serangan Asep teten dirobah cebet beget banget Mbah Aja dikenca atuh Mbah Aja undur ngajauhan dirina bener-bener rek ngalawanan tesangka musuhna boga kakesitan anu sakitu hebatna rasakeun sia Mbah Aja mending ngadeg-deg heat narajang make jurus pamacan ngarakeb mencek hiu dak Asep teten disiku terus dipeupuh-puh ceulina leng titingalian Asep teten ting sariak bumi alam karasana asa muter satekah pola Asep teten ngumpulkeun deui tanagana tapi oro kaya samemeh Asep teten bisa ajag deui Mbah Aja geus nyerang ku jurus anu hade jeung hese ditakisna eukeur mah leuneng katambah terus dihanca atuh kapaksa Asep teten kudu ngaku kana kaunggulan Mbah Aja musuhna cekuk hak aduh Asep teten ngacerit rumpuyuk bro namro teu bisa wala kaya pisan sanajan geus ripu oge ku Mbah Aja teu diantep cebet deui diteunggel dihanca beungeutna akhirna Asep teten ngalempreh beungeut baloboran getih awak nyeri tulang asa remuk reupeum bari nyengir ngararasakeun ka nyeri Neng Adah muringis ngabalieur teu tega ningali ka Asep teten segruk cerik semunukan nyerian hate ngara kacak sedih watir ka sang panutan anu keur disiksa ku jelema durjana harepanana ngaleungit sagala cita-citana musnah kaganti ku kahariwang nu kabayangkeun iwalti katunggaraan kacipta Asep teten terus dibinasa meureun dirina oge kapaksa kudu kabawa ku Den Komar ngalaman deui sangsara diri dihina dicacampah ku Den Komar anu dipika ijidna gara bode sia monyet Mbah Aja bari cedak najong gado Asep teten obat Asep teten ngoceak bro namru nang karak bengkang sing aya hampura atuh apan si di Kang teten teh geus teu wala kaya nah dikamanakeun sifat kamanusan anjeun teh Neng Adah bari berebet lompat ngahalangan Mbah Aja tapi dasar keur kausap setan Mbah Aja geus poekeun Neng Adah ditampiling jerit Neng Adah ngejerit soloyong bro rada jauh ti Asep teten Neng Adah geus gilig teu sieun ku pati jung cengkat ngahalangan Mbah Aja anu arek ngabinasa Asep teten panutanana cing atuh sing aya kakarunya nah tega anjeun teh kanu geus teu wala kaya ceuk Neng Adah bari rawah riwih cerik hatena teu panasaran kudu paeh oge asal babarengan jeung Asep teten malah dirina ridho dipake ngaganti nyawa Asep teten suka dirina anu nemahan pati tibatan Asep teten kudu binasa jadi korban mah ulah ngahalangan Neng bila Abah kalepasan Mbah Aja bari rek nyingkir ke Neng Adah tapi Neng Adah teu daek nyingkah tetep ngajanteng siga nu nangtang lamun anjeun rek ngabinasa komat ulah ka Kang teten kuring sadia jadi gantina pek geura laksanakeun ulah asa-asa ridho tibatan Kang teten binasa mah ulah kitu Neng apan sakedap deui oge bari didahupkeun ka Den Komar sok enggal ka sisi ulah ngahalangan Mbah Aja geus teu sabar kep Neng Adah ditewak Neng Adah narajal tungtung nambah Aja kelepasan cebet Neng Adah ditenggel pola bahari guna atuh Neng Adah ngacerit rumpuyuk namru gigireun Asep teten untungna Mbah Aja teu nenggel tarik lamun seug tarik tangtu Neng Adah terus kapiuhan boa nepi ka hanteuna da puguh ditenggel mamatihna sanggeus kitu gancang Mbah Aja muru Asep teten karawak samreh baju Asep teten dirames terus diangkat dijungjungkeun hiu cebet dipeupuh irungna bluk Asep teten namru sigana Mbah Aja can puas lamun Asep teten masih keneh hirup teh sakedapan timbul niat rek ngabinasa Asep teten rek dicekek ameh perlaya ameh pamaksudan Den Komar bisa laksana kalayan moal menang gangguan ti Asep teten
Tapi pangeran leuwih adil leuwih wenang tibatan manusia. Pangeran nu teu ngabenerkeun kana kalakuan Mbah Aja. Pangeran ngutuk kana kajahatan tur geus ditangtukeun yen kajahatan baris ancur ku bebeneran. Harita oge kitu samemeh Mbah Aja bisa neruskeun maksudna pangeran anu ngayakeun panghalang den Bubun jeung si Aben anu keur nyusul den Komar jeung Mbah Aja kabeneran ngaliwat atuh duana ngaranjug berebet muru ka pelebah Mbah Aja bari ngagorowok nitah eureun ka Mbah Aja anu harita rek meragatkeun nyawana Asep Teten. Tahan heula, cek si Aben bari luncat ka hareupeun Mbah Aja. Gebeg Mbah Aja ngagebeg reuwas lain di kiana ret ngareret. Gebeg deui ngagebeg sabab anu ngahalangan teh sasat jelema nu rek katabrakna waktu di perapatan Pasar Andir. Nyol Mbah Aja nafsu teu ngeunah dumeh diganggu ku si Aben. Rek naon make ikut campur kana urusan batur? Hayo nyingkah bisa dihijikeun. Mbah Aja bari ngalesotkeun Asep Teten. Maksud mah lain rek goreng, tapi rek maksud hade. Kuring hayang nyaho, naon sababna anjeun rek ngabinasa jelema anu geus teu walakaya jeung naon hubungan anak make aya neng adah dunungan kuring. Keur jawab nu sabenerna. Tempas si Aben tenang pisan. Tapi bari kitu oge manehna tetep taki-taki caringcing pageuh kancing, saringset pageuh ikat, ngajaga sagala kemungkinan. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.